Assalamualaikum biruan coklat aya haji biruan coklat awakana lintuh manekehna sok kataji lamun ngandangi manuk cirit disarada nyanyi galung biriah biruang hanyanya hayungun bisa nyanyi jeung haheton tapi maneha teu ngampehuen dina siji poe manehna kalangsungna di kebon dikut pelimburan manak hokin nempo bundak angon anu keur niup siluing sorona halimpion nangker biruang balik deui ka lawang tuluy nyaritakeun pangalamanna ka si Peucang. Hiji poe si Peucang uli manehna nepi kana dapurna Awi kusabab capek maneha ngaso di tempat eta keur kitu kadenga rerekna sora Awi anu lumayan halimpu sananjana teh teu halimpuan kawas sora suling ngadenga kitu bijil sifat jailna manehna boga maksud ngahereuyan babaturna nyaeta si biruang. Si Peucang lulupatan neangan biruang. Ahirna si biruang kapinggih keur mandi di hiji telaga. Cang ya urang ngeum aya kacida panesna. Hei biruang cekuk Peucang papana anjeun resep musik hayu milu ka kuring urang tedukeun konser musik alami anu halimpu pisan. Wah nu bener Cang, hayu urang indit ti kangan biruang ninggalin Peucang bangun keur niup suling tina Awi. Cang tibatan kuring ukur nepekeun ajarkeun kurir maen suling. Ceuk biruang bari ngedekukeutan Peucang. Heung bae sok elekeun otah ajieun. Tepelokeun kana sela-sela suling Awi anu panjang ieu. Ceuk Peucang guru-giru ngeheot ngageron angin. Teu lila ti harta angin niup ngahiliwir cukup heung ngeduk tangkal Awi ngapeket nyapet tunggutung etah biruang ngajerit nyeriun untuk manehna gacang mentot. Letahna si biruang sadar yen dirina geus dibodo ku si Peucang tapi manehna teu ambe sebab reketna sora Awi teh memang kadengna halimpu. Si biruang nepi ka sare tibra ngadekeun sora Awi rereketan anu kadeong halimpu pisan.